lebah juga. Neka mana man, neka dituju neka surga. Gitu tukang ibadah, kula sok ngaji. Di mana? Di abah mana? Tuh, abah patuan sok magan kula. Nu digerakeun, atuh lain lindung bapana. Abah nu digerakeun. Cak malaikat kiai hampura. Nanti iya bener cenah ieu tetangga, mohon eta tetangga. Sok ngaji kadang-kadang. Kadang-kadang sok aya cenah emang. Aju kumaha cenah? Atuh mangga cenah cek malaikat kumaha kiai bae. Cak kiai teh, oh iya mah jelema bager ya, ka santri bager. Santri ngalaan daun cauna bae hayo diberean. Laju santri kadang-kadang dibere cauna ge, sanajan butiti ge. Hah, pan kadang-kadang gitu iya, Pak. Ka santri masuk kadang-kadang dibere sesa begitu. Dibere cau asak di hareupeun kobong santri, diala kudu boga, nu dibikeun ka kobong anu butiti, nu leutik, nu dijual geus teu laku. Atau berapa santri kayak beungan Pak? Atau lihat anak sarua doang bapak, untuk anak sarua doang bapak. Atau diajak ngobrol, atau bisaun nggak jawab sarua bae Pak. Tuh. Padahal mah Pak, padahal ya Pak. Eta caun sanajan nu butiti misalkan nu dibikeun kana santri ya. Eta di akhirat sau bakal jadi saksi di bapak. Andaikan dia santri jadi ulama, manusia nu boga ilmu, magahkan dia ilmu nakabatur. Kumaha cek nu boga cau, heuy mang santri. Ya baheula pernah mere butiti cau. Aju enaon mang, kula hayang ka surga, pan mamang keur ngadar cau kula. Eta mamang jadi boga tanaga, pan mamang sanggeus ngadar cau kula, atuh ngajina ge jadi giat. Cek santri teh nya butiti cenah tempat giat kitu cenah apa cenah hampura bae cenah. Mantak lamun misalkan hayang horas tanaga santri, bere kadaharan ngareuna santri Pak. Bener, sabab eta nu bakal jadi saksi jaga. Oh, ieu teh sebagian daripada muhibbin. Oh, ieu teh sebagian manusia nu resep ngilu ngadukung karena perjuangan para santri. Sabab nalika ieu alam dunya geus teu aya deui ilmu, teu aya manusia nu saleh. Sabab syarat menjadi jelema nu saleh adalah ilmu agama. So,